mah bingung euy. Poe enak kudu boga duit rek anu nagih hutang. Sarua urang ge lawa hutang di mana-mana kumaha tuh, Ceu? Emang boga hutang ka saha? Aya paning ka Bu Lili. Oh, sarua atuh. Urang ge ka Bu Lili. Aduh, aing mah hararese nu arek mayar hutang teh. Sakitu urang teh butuh teuing di marana nyumputna teh nya. Aduh sia aya Bu Lili itu ka dieu. Lah tuh kumaha da sarua urang ge? Aduh kumaha tuh? Tuh geuningan, cara hiji di dinya di saung. Butuh uang oge. Hei, bayar hutang. Sakitu urang butuh. Hese kalau hutang teh. Galak pan boga duit kumaha? Ya mah butuh. Can balik. Aduh kumaha tuh si eta Bu Lili nagih hutang. Kumaha tuh es? Urang can aya duit nah. Tuh kumaha tuh? Pokona poe ayeuna kudu dibayar hutang teu hayang nyaho. Arek naon eta mah gadekeun naon ge sogan salaki ka dia digadekeun. Oh sabar atuh Bu Lili, ieu teh urang ge keur usaha keur neneangan. Menang sabar-sabar pokona kudu ayeuna butuh pisan. Pan di mana juga sabar. Kudu aya kudu aya. Salaki urang. Barang udah teboga, titik teboga geus dirawat. Pokona mah teu hayang nyaho bayar ayeuna keneh. Pokona teu hayang nyaho poe ayeuna teh kudu dibayar ulah henteu. Arek ieu oge. Arek ngeriweuhnya tukang sakitu. Ai burang sakit urang neangan we. Urang neangan. Ulah henteu mun bohong awas. Aduh ya caut yang usaha ya. Lamboga elam dijual dibayar ya. Caut teh usaha nya. Mang Kimyong keur naon di dieu? Ya ningalian cau. Keluar pe duit dia. Aya jang bayar ka Bu Lili, jang bayar utang. Bener. Ari cau usahanya. Ieu mah cau urang. Bayarlah 100. Ah, tong 100 tuh Mang Kimyong tambahan deui. 200 nya betul oge. 200 tuh jang bayar hutang. Ya mah kuat teu bisa ditawar. Kemelah cauna halus ieu lah. Heuh sok mana ka dieu ladena sok Mang Kimyong. Tah, Aya jang bayar dulu. Aya jang bayar ka Bu Lili. Lihat lah ya. Nuhun ya Mang Kimyong ya. atur nuhun sami-sami, atur nuhun sami-sami. Aya. Ya, duit teh aya. Tah. Tah kitu atuh kayak kana hutang teh bayar. Gande. Bayar. Cengar cengir gitu bayar mah. Cing tadi mah Sanu teu atoh hutang dibayar. Nuhun atos dibayar mah abdi teu bari uih. Sami. manis sorry dibayar mah. Coba mah teu dibayar. Tadi mah adat-adatan gade ke Nuhunnya ya nuhunnya. Dasar. Eta keur naon jelema teh nepuan takal cau urang. Keur naon Mang? Ya karak beres mayar tangkal cau. Emang takal cau saha ieu panu urang ieu mah? Hah? Panas dibayar ku orang kanu bogana. Pan urang nu bogana heg bebeja heula atuh ka urang kanu bogana. Kumaha aya teh urusan apa geus dibayar ku orang? Pokona teh hayang nyaho ieu mah da takal cau urang. Pokot deui we duitna da imah takal cau urang. Ieu mah aing asa katipu mah cakot di ku urang ah. Goblok duit aing katipu 200.000 gadag di ku aing ah. Eta tanggal cau saha? Dah sabodo teuing tanggal cau saha nama nu penting ayeuna jadi uang. Jadi lunas ka Bu Lili. Aya duit keur bayar hutang.